mimiti enjing-enjing na ngajajab sakola. Dilanjut titilep acu. Siangna dilanjut masak. Assalamualaikum bes. Tos lami libur sakola mah meni asa hoream ngamimitian deui ngajajab ka sakola teh. Pami libur sakola mah teu riweuh teuing kitunya bes. Di bumi teh kabojeng sarapan janten we jajan heula di kantin ieu teh. Tos lalebet murang kali mah langsung we uwi. Bari bade sakantenan balanja sayur. Supados teu leuneng teuing ku daging kurban ari aya hehejoan mah. Tapi sateu acan masak teh bade titilep heula ieu teh bes. Sanaos nuju teu arenak badan ieu teh. Tapi maksakeun we hoream-hoream oge da kumaha atuh tilepaneun tos numpuk. Mun teu dipidamel ku urang mah bade kusaha deui atunya bes. Da moal ujug-ujug ngarampih ku nyalira ieu acuk teh. Tuh teu karaos beres oge dipidamel mah. Sanaos nuju lieur sareng sebel oge. Maksakeun we. Tos beres titilep mah urang lanjut we masak. Kenging balanja tadi teh moal dipasak sadayana. Nu sapalihna mah disimpen heula we na kulkas. Soalna pami masak seueur teuing teh tara katuang. Ieu mah ngarencangan gepuk anu kenging masak kamari we. Supados teu leuneng teuing ari aya hehejoanna mah. Tos beres masak mah urang langsung tuang we ieu teh da tos lapar. Mudah-mudahan we tos deusian teh teu kaluar deui soalna nuju sarebel ieu teh bes. Duka kunaon ieu teh asa sarebel wae tos 2 dinten teh. Maksakeun we ieu teh bes. Dilebetan sebel ai teu dilebetan asa leuleus ieu teh. Janten serba salah we nuju kieu mah nya bes.